neraskeun hanca anu kamari bagian wal iffatu kadzalika yu'rafu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iffatu sareng ari ippah hartosna kariksa tina anu haram. Kadzalika eta nya kitu deui sapertikeun itu tawadu. Yu'rafu dikanyahokeun naon zalika itu tawadu sareng iffah fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak. Ansada geus ngalagukeun saha asyaihu guru al imamu anu jadi imam, al ajalu anu agung, al ustadu ruknul islami tegesna ustad ruknul islam, al ma'rufu anu dikenal bil adi bil muhtari ku adi bil muhtar. Syi'ron kana syi'iran linapsihi kagungan dirina itu syekh atanapi kagungan salirana itu syekh. Baharna tina bahar kamil wajana mutafa'ilun genep kali. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi tuqa ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadu'a saestuna tawadu handap asor atanapi DP min khisalil muttaqi eta tetep tina pirang-pirang tingkah jalma anu takwa. Wabihi sareng ku ieu tawadu atuko ari katakwaan ilal ma'ali kana pirang-pirang darajat anu luhur. Yartaki eta naik itu tuko. Wa minal ajaibi ujubu man huwa jahil fi halihi ahwa sa'idu amisyaki. Wa minal ajaibi jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang anu aneh. Ujubu man ari banggana jalma. Huwa anu ari itu eman teh eta jahilun bodoh atanapi anu bodoh anu teu nyaho nanaon fi halihi dina tingkahna itu eman. Ahwa naha ari itu eman teh eta as-saidu anu bakal bagja, amisyakiyu atawa anu cilaka. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nuwa mutasapilun am aw murtaki. Am kaifa atawa kumaha yuhtamu ditungtungan naon umruhu urusanana ieu eman. Umru di dieu mah na ku ain ya malin ku hamzah. Naon umruhu umurna ieu eman, au ruhuhu atawa ruhna ieu eman, yauman wa dina poean ruksak atanapi maksudna mah maut. Mutasapilun naha eta anu kahandap au murtakiun atawa anu kaluhur. Wal kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban hawa taqi. Wal kibriya jeung ari sifat kibriya hartosna ngarasa agung. Li rabbina eta tetep kagungan pangeran kami. Sifatun eta ngajadikeun sifat bihi ka rob. Makhsusatun anu dikhususkeun atanapi anu ditangtukeun
patajannaban mangka kudu ngajauhan sanyana anjeun kana itu kibria wataki jeung kudu ngaraksa anjeun tina itu kibria atanapi jeung kudu sieun anjeun tina itu kibria gitu. Jadi khusus eta mah sombong mah pakaian pangeran gitu. Pangeran mah pantes sombong oge, urang mah teu pantes. Dari ayakeuna ge ku pangeran. Qala parantos nyaurkeun sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah rahimahullah, rahimah muga mika asih hu ka Imam Abu Hanifah sa Allah Gusti Allah li ashabi ka pirang-pirang sahabatna itu Abu Hanifah azimu kudu ngagedekeun aranjeun ama imakum kana pirang-pirang sorban aranjeun wa wasi'u jeung kudu ngalegakeun aranjeun akmamakum kana pirang-pirang leungeun baju aranjeun wa inna maqala jeung pastina geus nyaurkeun itu Imam Abu Hanifah dalika kana itu kaul li alla yastakhiffa supaya yen teu nganggap enteng itu jalma atanapi ahli ilmi bil ilmi kana ilmu wa ahlihi jeung ka ahlina ilmu wayan bagi jeung penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayyuh sila yen ngahasilkeun itu talibul ilmi kitabal wasiyati kana kitab wasiat allati anu kataba geus nuliskeun ha kana itu kitabal wasiat saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah li Yusuf ibni Khalid pikeun Imam Yusuf bin Khalid urang Basrahnya as-Simmati anu bangsa Simmati ingdar rujui dina nalika rek mulih maksudna mulih ka negarana nyaeta ka Basrah ila ahlihi ka kulawargana itu Abu Yusuf yajidu bakal mangihan kana itu Yusuf bin Khalid sahaman jalma yatlubu anu nyupri ieu manhu kana itu kitab wa kana jeung geus kabuktian saha ustaduna guru kami asyaikhu tegas nama guru besar al imamu anu jadi imam burhanul a'immati anu jadi dalilna pirang-pirang imam ala salin ala Ali bin Abi Bakrin tegasna Syekh Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu qaddasa muga ngabersihkeun sa Allah Gusti Allah ruhahu kana ruhna itu Syekh Imam Burhanul A'immah Al Azizu Allah anu maha gagah amaro geus marentahkeun itu Syekh ni kakaula maksudna musannif bi kitabatihi kana nuliskeunana itu kitab nyaeta maksudna mah kitabul wasiyah ingdar rujui dina nalika balik ila baladi kalembur kaula wa katabtu jeung geus nulis kaula hu kana itu kitab wala budda jeung misti lil mudarrisi pikeun anu belajar wal mufti jeung anu sok mere fatwa fi muamalatin nasi dina pirang-pirang muamalahna jeung manusia atapi jeung papada manusia minhu tina itu kitabul wasiyah
Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.